Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Sagala puji kagungan Allah, kagungan anjeunna saniskara nu aya di langit jeung saniskara nu aya di bumi. Jeung kagungan anjeunna sagala puji di akhirat, jeung anjeunna nu maha wijaksana, nu maha uninga. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Anjeunna uninga kana saniskara anu asup ka jero bumi jeung anu kaluar ti dinya, jeung saniskara anu turun ti langit, jeung saniskara anu naek ka dinya, jeung anjeunna nu maha asih, nu maha jembar panghampura. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Jeung jama-jama anu kalupur teh nyarita moal tumiba ka kaula saniskara kiamat teh pok caritakeun teu kitu demi pangeran kaula nu uninga perkara goib. Saestuna kiamat teh bakal tumiba ka arandika, hanteu aya nu buni tina kauninga anjeunna, najan anu sagede atum di langit jeung kitu deui di bumi, jeung anu leuwih leutik ti eta, jeung anu leuwih gedena oge angin kaunggal dina kitab anu tetela. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Pikeun anjeunna ngaganjar jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh. Maranehna teh bakal menang panghampura jeung rejeki anu hade. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adzabun min rijzin alim. Jeung jalma-jalma anu tihot-hat mungpang ayat-ayat kami, nganggap bisa luput tina siksaan kami, pikeun maranehna dicawiskeun siksaan anu kacida gorengna jeung kacida perihna. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Jeung jalma-jalma anu dipaparin ilmu nganggap saniskara anu diturunkeun ka maneh ti pangeran maneh teh anu hak, sarta mere pituduh kana jalan pangeran nu maha gagah, nu maha pinunjul. Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Jeung jalma-jalma anu kalupur teh nyarita naha arandikah yang dituduhkeun ku kaula, hiji jalan anu ngabejakeun ka arandika, majar upama arandika geus dipepejet teh arandika bakal jadi makhluk nu anyar. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Naha maranehna teh ngabohong kalayan asma Allah, atawa maranehna teh edan, tapi jalma-jalma anu hanteu ariman ka akhirat teh merenah dina siksaan jeung kasasaran nu jauh. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samaa'i wal ard
إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Naha maranehna teh hanteu nenjo anu dihareupeunana jeung anu disatukangeunana nyaeta langit jeung bumi. Upama kami ngeresakeun tan wande maranehna teh ku kami dibebaskeun kana taneuh atawa ku kami diawurkeun sesemplekan ti langit ka maranehna. Saestuna dina perkara anu kitu teh kakandung ayat pikeun saban-saban abdi anu marulang mah. Walaqad atayna Dawud minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Jeung saestuna kami geus maparin kurnia ka Daud di kami ieu gunung-gunung jeung manuk-manuk pindo deui pujian teh bareng jeung manehna. Jeung kami geus ngaleuleskeun beusi pikeun manehna. An'mal sabiqatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Prak maneh Daud geranieun baju-baju beusi jeung dina nganyamna kudu diukur sing meujeuhna. Jeung prak maneh geura ngalampahkeun amal soleh. Karana saestuna kami ninggali kana saniskara anu kumaraneh dilampahkeun. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahru wa rawahuha syahru wa asalna lahu 'aynal qitri wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbih وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Jeung pikeun Sulaiman kami ngajadikeun angin pikeun tutumpakan anu gancang indina saisuk sarua jeung lalampahan sabulan jeung balikna sore sarua jeung ngalampahan sabulan deui jeung kami ngocorkeun sumber tambaga pikeun manehna jeung kami ngajadikeun jin digarawe hareupeunana kalawan widi pangeranna jeung sing saha di antara maranehna anu nyeleweng tina parentah kami. Tan wande maranehna ku kami disinet ngarasakeun siksaan neraka sair. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Maranehna bangsa jin teh migawe pikeun manehna Sulaiman saniskara anu kumanehna dipikahayang kayaning gedong-gedong anu luhur jeung arca-arca jeung wawadahan anu sagede-gede balong jeung kancah-kancah nu taramleg. Geura digarawe tanda syukur ieu kulawarga Daud tapi ngan saeutik anu muji syukur di antara abdi-abdi kami teh. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Nya nalika kami nibankeun pati ka manehna maotna teh teu aya nu nuduhkeun ka maranehna salian dirinyuh nu ngahakan iteuna barang bru manehna rubuh kakarak tetela pikeun jin teh yen upama maranehna nyaraho kana perkara anu goib
tan wande maranehna moal tepi dina siksaan nu hina. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Saestuna pikeun urang Saba teh di pamatuhana aya hiji tanda, dua luwu kebon dibelah katuhu jeung kencaeunana. Pek geura dalahar tina rejeki pangeran maraneh jeung geura muji syukur ka anjeunna nagara nu gemah ripah tur endah jeung nu meunang pangampura di pangeranna. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Tapi maranehna ngabalieur ku kituna kami nibangeun banjir nu ngabinasakeun ka maranehna jeung kami ngaganti dua luwu kebon maranehna ku dua luwu anu bubuahanna parait ku tangka camara jeung sabagian leutik tangkal bidara. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Anu kitu teh wawalas kami ka maranehna alatan kakupuranana jeung naha lain ku kami henteu dibalas salianti anu kupur mah. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Jeung antara maranehna jeung nagri-nagri anu ku kami diberkahan teh kami ngajadikeun sawatara nagri anu pasambung-sambung sarta kami ngajadikeun eta nagri panganjrekan. Bragera arindit-inditan di dinya berang peuting kalawan aman. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Tapi maranehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya tebihkeun tempat-tempat sorangan abdi sadaya jeung maranehna geus darolim ka dirina sorangan tuluy maranehna ku kami dijadikeun buah carita jeung kami geus memejet maranehna nepi ka pejet pisan. Saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun saban-saban anu salabar tur maroji syukur. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Jeung saestuna iblis geus ngabuktikeun yen sangkaan ka maranehna teh bener nyaeta maranehna narurut ka maranehna kajaba sagolongan ti antara mukminin. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Padahal manehna teh hanteu boga kakawasaan ka maranehna salianti supaya tetela bedana pikeun kami saha-saha anu iman ka akhirat di antara jalma-jalma anu ngarasa mangmang dina perkara eta jeung pangeran maneh teh nu ngariksa
segala perkara. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Pok caritakeun pek geurang ngadoa ka maranehna anu ku arandika dianggap pangeran salian ti Allah. Maranehna hanteu boga naon-naon sagede atom oge di langit boh di bumi, jeung maranehna hanteu pipilueun naon-naon di dinyana, jeung hanteu aya nu ngabantu ka anjeunna di antara maranehna. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Jeung hanteu aya paedahna sapaat mungguhing Allah kajaba pikeun sing saha anu ku anjeunna diwidian narima nepi ka upama kareuwas dilengitkeun tina hate maranehna bakal nyarita naon anu ku pangeran arandika didawuhkeun teh. Jawab maranehna, hak jeung nya anjeunna nu maha luhung nu maha agung. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Tanyakeun saha anu maparin rejeki ka arandika ti langit jeung ti bumi teh, sebutkeun Allah. Sedengkeun boh kaula sararea atawa arandika oge yakin dina pituduh atawa dina kasasaran nu tetela. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. Pek caritakeun arandika moal dipariksa perkara dosa anu ku kaula sararea dilampahkeun, jeung kaula sararea oge moal dipariksa perkara saniskara anu dilampahkeun ku arandika. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Pok caritakeun pangeran urang bakal ngumpulkeun urang jeung bakal nibankeun hukuman ka antara urang kalawan hak, jeung anjeunna teh Al-Fatah nu maha uninga. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Pok caritakeun cing tuduhkeun ka kaula maranehna anu ku arandika disamarutkeun ka anjeunna jadi sarekat-sarekat teh. Lain kitu malahnya anjeunna Allah nu maha gagah nu maha wijaksana. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jeung kami hanteu ngutus maneh Muhammad salian ti ka manusa sakumna jadi jalma anu ngabubungah jeung nu ngawawadian. Tapi kalolobanana jalma-jalma teh hanteu nyarahoeun. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Jeung maranehna nyarita iraha atuh tumibana ancaman teh upamanya mah arandika jalma-jalma anu bener. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. Pok caritakeun pikeun arandika aya poe anu dijanjikeun anu ku arandika moal bisa dipenta dipundurkeun dina waktu sakedap oge
jeung ku arandika moal bisa dipenta dipajukeun. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Jeung jalma-jalma anu kalupur teh nyarita kaula sararea moal pisan ariman kana ieu Quran jeung moal pisan ariman kana kitab anu nyampak hareupeunana. Padahal upama maneh nenjo waktu jalma-jalma anu darolim dijagrakeun dipayuneun pangerana, sabagian ti antara maranehna ngabantah omongan anu sawarehna deui jalma-jalma anu lalaip nyarita kanu sarombong. Mun lain alatan arandika mah tan wande kaula sararea teh geus jadi mukminin. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifuu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Pok anu sarombong nyarita kanu lalaip naha kaula sararea anu ngahalangan arandika tina pituduh sabada Rasul datang ka arandika teh puguh arandika anu darosa teh mah. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru al-laili wan-nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Jeung pok nu laib teh nyarita kanu sarombong puguh-puguh tipu daya arandika berang peuting. Basa andika nitah ka kaula sararea sangkan kupur ka Allah jeung supaya kaula sararea nyarekatkeun sarekat-sarekat keur anjeunna jeung maranehna nyumputkeun kahanjakalna nalika maranehna nenjo siksaan jeung kami ngaborgol beheungna anu kalupur. Naha lain maranehna hante dibales salian ti ku saniskara anu ku maranehna geus dilampahkeun. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Jeung kami hante ngirimkeun tukang ngawawadian ka hiji nagri kajaba jalma-jalma nu marewahna nyarita saestuna kaula sararea hante percaya kana karasulan andika. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Jeung maranehna nyarita kaula sararea leuwih beunghar ku harta banda jeung anak jeung kaula sararea moal ditibanan siksaan. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Pok caritakeun saestuna pangeran kaula ngajembarkeun jeung ngaheureutkeun kurniana kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna tapi kalolobaanana manusa teh hante nyarahun. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Jeung harta banda maraneh katut barudak maraneh teh
henteu ngadeketkeun maraneh di payunan kami nepi ka kaparek pisan. Kajaba jalma anu iman tur tangalampahkeun amal soleh. Nya pikeun maranehna mah dicawiskeun ganjaran nu manglipat-lipat kulantaran saniskara anu ku maranehna geus dilampahkeun jeung maranehna ngarasa tentrem di kamar-kamar sawarga. Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil 'adzabi muhdarun. Jeung jalma-jalma anu tihot-hat ngeruksak ayat-ayat kami sarta nganggap bisa lesot dina siksaan kami, maranehna bakal dijagrageun dina siksaan neraka. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Pok caritakeun saestuna pangeran kaula ngaheureutkeun jeung ngajembarkeun rejeki abdi-abdina kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung kana saniskara anu ku arandika didermakeun teh anjeunna bakal ngagentosanana karana anjeunna nu panghade-hadena nu maparin rejeki. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Jeung dina poean anjeunna ngumpulkeun maranehna sarerea duluy anjeunna mariksakeun ka para malaikat. Nah ieu teh jalma-jalma anu kungsi aribadah ka maranehna. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Jawaban Maha suci Gusti, nya Gusti panyalindungan abdi sadaya. Abdi mah henteu sapertos maranehna, malah maranehna teh salawasna aribadah kajieun. Seseueurnana ti antawis maranehna teh ariman ka para jin. Falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran wa naqulu lil ladzina zalamu dhuqu 'adzaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Nya dina poe ieu sabagian ti antara maraneh moal bisa mere manfaat jeung moal bisa mere kamadorotan kanu sawarehna deui. Jeung kami ngadawuh kanu darolim pek gerarasakeun siksaan neraka anu kumaraneh kungsi dibohongkeun teh. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر mubin. Jeung upama kamaranehna dibacakeun ayat-ayat kami nu tetela pok maranehna nyarita ieu mah taya lian ngan jalma anu rek ngahalangan arandika dina saniskara anu diaribadahan ku karuhun arandika. Jeung maranehna nyarita ieu mah taya lian angin kabohongan anu dijieun-jieun jeung anu kalupur kana hak nyarita nalika eta hak nepi ka maranehna eta mah taya lian angin sihir nu tetela pisan. Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min
نذير jeung henteu kungsi kami maparin hiji kitab ka maranehna anu dibaca ku maranehna jeung henteu kungsi kami ngirimkeun tukang ngawawadian saurang oge ka maranehna samemeh maneh Muhammad. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير jeung jalma-jalma anu samemeh maranehna teh geus ngabohongkeun padahal kakuatan maranehna teh can nepi ka 1/10 anu ku kami dipaparinkeun ka maranehna nyaeta maranehna ngabohongkeun ka rasul-rasul kami ku kituna bisa kumaheun teuing babendon kami. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Pok caritakeun kaula mah ngan rek nganasehatan Arandika ku saperkara yen prak Arandika geran narangtung karana Allah duaan-duaan boh saurang tuluy pek Arandika gera malikir hanteu edan sobat Arandika teh manehna tayalian ngan tukang ngawawadian ka Arandika enggo ningning harepan siksaan anu berat. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Pok caritakeun ganjaran anu dipenta ku kaula ti Arandika teh tayalian ngan pikeun Arandika ganjaran pikeun kaula mah lian ti sumerah ka Allah karana anjeunna mah nyaksenan sagala perkara. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. Pok caritakeun saestuna pangeran kaula nu ngaparinkeun hak maha uninga kana perkara-perkara anu goib. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Pok caritakeun geus datang anu hak jeung anu batal moal bisa timbul jeung moal bisa balik deui. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Pok caritakeun upama kaula sasar nya tayalian sasarna teh keur karugian diri kaula upama kaula meunang pituduh eta pituduh teh ku wahyu anu ku pangeran kaula diwahyukeun ka kaula jeung saestuna anjeunna maha ngadangu maha caket. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. Jeung upama maneh nenjo nalika maranehna reuas ku kasieun maranehna moal pisan bisa luput jeung maranehna dicokot di tempat nu deukeut. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. Sarta maranehna nyarita kaula sararea ariman ka manehna Muhammad padahal kumaha maranehna rek bisa narima iman di tempat nu jauh tempat sabada maut. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. Jeung sanyana maranehna geus kupur ka manehna Muhammad di samemehna sarta maranehna ngabohongkeun perkara goib
di tempat nu jauh tiba heula kene. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Jeung antara maranehna jeung saniskara anu dipikahayang ku maranehna teh geus diwatesan cara wates anu ditangtukeun ka jalma-jalma saperti maranehna ti heula. Saestuna maranehna teh ti baheula oge mandeg mayong dina kamangmanganana.